Para kanca DSK diantos pangrojongna kanggo nanjurna channel Radio DSK FM Official. Hatur nuhun. Sirawing nitis, sirawing nitis. Sirawing nitis. Dongeng Sunda Roman Silat nu ngajujut lagu mapai rundayan carita kahirupan turunan Jawara kakoncara jujulukna Sirawing. Kiwari Sirawing nitis. Lambaran lalakon kahirupan anak Jawara kahot nu tandang makalangan taya karingrang neruskeun tapak lacak menjadi bapa tutulung ke batur tatalang ke sesama demi ngahontal cita-cita nu sayanti. Sirawing nitis. RMG Network midangkeun serial dongeng Sunda Sirawing nitis. Sirawing nitis. Hampir pasif nolong kawin taya jawan bisa disorang gunungna ngajegir tepat tilur manuk mapalang caang ngaberang. Sirawing nitis. Naskah Yasana Yat R. Panutur catur Mang Inoy. Pangreka sora Dery Sanjaya. Pangreka musik Rendika MG. Pangjejer gawe Dewi Miranti. Produser ajang Gita Noviana. Produksi RMG Record. Para kanca sadaya nyanggakeun Sirawing nitis. Sirawing nitis. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Laras anting geus leuleus teu bisa lumpat lempangna jumarijeg manehna sadar rek indit ka mana ejeng nyiruru ka saha dapu guges henteu boga dulur ejeng jelema anu hade-hate ka dirina. Kitu teh mah lantaran pepelakanana salila ieu anu ukur ngarah-ngarinah ka sasama hirupna. Ngajanteng nangtung laras anting ngagarendeng ngomong sorangan. Rek ka mana aing indit jeung ka saha nyiruru minta tulung. Memang eueuh hartina hirup aing dina waktu ayeuna. Malah mun teh mah tetep hirup ukurnya dengan ka nyeri hate anu moal bisa males ka nyeri anu geus ngancurkeun kahirupan aing. Padahal aing tadi teu kudu indit mending kena ajal binasa sakalian ku satopeng main. Aing memang eueuh hartina hirup lila-lila oge. Laras anting jadi peunggas harepan leungit sumanget hirupna sabab sanajan bener oge hirup keur naon hartina sabab jadi jalma anu cacat tur bari ejeng geus teu boga deui naon-naon.
Laras anting lempang deui jumarijeg. Waktu ngaliwat ka lebah gawir, laras anting ngarandeg leng ka sukuna, ningali kahanapeun gawir, tetela gawir teh memang jero. Di handapna cai walungan anu ngagulidag ejeng batu anu galede. Ieu gawir, sigana mah diri aing kudu bungkas lumakuna kahirupan. Eueuh hartina hirup oge jadi jalma anu cacat, tur geus eueuh deui kaboga naon-naon. Bener, mending keneh pae ejeng tibatan kieu mah. Ngaragrakeun maneh di ieu luhur gawir. Bisa dipastikeun aing bakal binasa. Teu sangka nasib diri bakal kieu jadina. Si Topeng mah bener-bener kejem ejeng telenges tinakanana. Di ieu tempat, dina lebah ieu gawir, aing kudu ajal teh. Maju salengkah-salengkah suku laras anting ngadeukeutan ka lebah sisi gawir. Dirina nekad rek ngagebruskeun maneh kana jero eta gawir pikeun mungkas lalakon hirupna. Laras anting ngajanteng deui nangtung sisi gawir, meuremkeun panonna anu belah katuhu, bari terus ngomong sorangan. Ayeuna aing di ieu tempatna ngareunkeun lengkah kahirupan. Pileuleyan kahirupan. Geus aya hartina diri aing hirup lila-lila di alam pamenangan. Si Topeng mah akhirna jadi ngawasa sakabeh raja kaya. Ngancurkeun kahirupan diri aing. Inget ayeuna mah kana sakabeh dosa. Ajeng kasalahan anu geus dipilampah ku diri aing. Laras anting memang geus gilig ejeng nekad. Dirina leuwih hade ngalagrageun maneh kana jero gawir ejeng tibatan kudu nyorang kahirupan dina kaayaan diri nyandangan katunggaraan lantaran jadi jalma anu cacat, panon kenca kences bocos teu ningali, beungeutna oge jadi ruksak, kageulisan anu tadina dijadikeun andelan ayeuna mah geus eueuh anu bisa dipikareus ku dirina. Supaya henteu karasa nyeri teuing, laras anting jadi aya pikiran ngagajeleng kana eta jero gawir supaya ragragna teh kana batu gede sekaligus nilik kana sareat di eta petempatan. Memang moal aya nu bisa salamet mun aya jalma anu ngaragrageun maneh tina sisi gawir ka jero eta gawir anu sakitu lungkawing jerona. Laras anting akhirna mangga gajeleng. Awakna ngoleang ngalayang ka handap. Tapi mangsa keayaan laras anting keur ngalayang ragrag ka handap, harita aya jirim anu ngajorelat nyamber badan laras anting lir upama heulang nyamber anak hayam. Gerakanana bener-bener cepet, anu saterusna dibawa deui ka luhur ka urut tempatna tadi manehna nangtung. Memeh laras anting bisa sadar saha anu geus nyamber dirina. Harita panon belah katuhu anu masih kene bisa bentak ejeng awas kapaksa kudu diperemkeun lantaran perih kenebakna angin. Sabab eta jirim jalma teh terus mawa laras anting teu beda ti anu dibawa ngapung bae. Eta jalma teh dua sukuna lir upama anu teu napak saking ku cepet-cepetna eta gerakan jalma anu bawa laras anting dina panggulanana. Saterusna laras anting dibawa asup ka jero guha. Tetela kaayaan di jero guha kawilang caang lantaran ku cahaya obor anu aya di jero eta guha. Laras anting didiukeun dina luhur batu. Waktu laras anting geus sidi ka jalma anu geus mawa dirina kadinya, laras anting ngajerit ejeng sieun. Mebae ngalengger kapaehan ningali kaayaan beungeut eta jalma anu ruksak pikasieun. Eta jalma teh tayalian ti Dewanista geningan. Dewanista nyerenge seuri, katingali seurina teh jadi nyangereng pikasieun. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Memang imbang urang ngayono beungeut urang harua ruksakna. Henteu kunuhieun hi Dewanista sarua jelema ngan urang memang goreng milih
Ramah ngayaan teu parok jeung Mbak Nur. Ngomong maneh mah Mbak Nur anu sabelah deui monyos lolong. Nu mana urang nuaan memang nganyono. Nah ngaran teh ha? Abdi Laras Anti. Laras Anti depan ayeuna mah make ngaran. Sabab teu imang jeung ngajalaan. Tapi teu naon. Anu penting ayeuna mah rek naik alawa moal hirup jadi sarang jeung pamajikan ha. Ni kawin ku akang. Di Dewanista beung-beungkeun katali ku awewe. Lian enak memang kaayaan urang anu imang sarua nu sangla. Kumaha coba. Laras Anting ngahulang mikir, tawaran ti jalma saperti Dewanista mangrupa kasempetan anu hade. Laras Anting tadi geus bisa ngayakinkeun kumaha kahebatan Dewanista mangsa nyamber badana anu keur ngalayang ka jero gawir. Tindakan jeung gerakan anu moal bisa dilakukeun ku jalma anu can tepi kana puncak elmuna. Laras Anting jadi aya pikiran bakal narima kana tawaran si Dewanista asal dirina diberi ilmu ku eta jalma, di mana dirina geus manjing nyangking pangarti bisa malaskan nyeri kasih topeng mayit. Laras Anting netep ka Dewanista telila terus nyarita. Bebarengan sarua sanasib seperti kieu. Memang aya pantesna amun urang ngahiji Dewanista. Tapi abdi keur manggihkan nyeri dina ieu kahirupan. Daya bayana dipihukum jadi pamajikan. Tapi abdi hayang jadi awewe anu pinunjuk. Sangkan bisa balaskan nyeri Dewanista. Gampang enak mah Nyai. Nek bisa nulunkeun ilmu ngamane. Ngan danuh nelang waktu urang babarengan unggul 3 bulan. Sabab geus nincak 3 bulan mah urang pasti bakal mapisahan. Sabab kaayaan akang bakal loba. Moal kieu deui, moal elak makalangan. Jadi mun memang hayang ilmu dia kudu bisa ngamangpaatkeun waktu anu 3 bulan ngahani. Laras Anting ngahulang sakedeung. Kangaranan sanajan ukur waktu 3 bulan, tapi narima ilmu ti jalma saperti Dewanista tangtu be kaayaan Laras Anting bakal laksana jadi jawara wanita. Tenanaon Kang Dewa. Nah sanggeusna 3 bulan bakal robah kumaha kitu kaayaan Kang Dewa teh. Bakal robah moal nu sakieu kaayaan beungeut akang. Hartina nyakeun kaayaan urang geus moal imbang. Ngan ayeuna miubareunana memang ajan bisa dipake. Sabab memang ngan waktuna. Jadi waktuna teh 3 bulan leuwih. Hade, tenanaon Kang Dewa. Nu penting ke diri abdi upama geus bisa nyangking ilmu ti Kang Dewa. Abdi bakal bisa malaskan nyeri ka jalma-jalma anu geus nandasa ka abdi. Mangsa bodo enak mah urusan maneh Nyai. Akang moal rek mipulueun. Ngan nu jelas di mimiti bening ieu urang jadi halangi pamajikan.
Ngarani nama bangna ini pening teh memang neneangan awewe nu sakilana bisa dibangsa dinina mikeun jajab kasuka tapi ayeuna mah hendak kudu mangsa jeung hese neneangan mun hayang maaf ngeun aya mah majikan Laras Anting anu setadi nages ngarasa ancur kahirupanana jadi kahudang deui sumanget ejeng harapan hirupna. Abdi memang kudu narima kana ieu kanyataan Kang Dewa. Sanajan urang tumetep cicing di jero guha, ke diri abdi tetep suka Kang Dewa. Sabab Kang Dewa lalaki anu pinunjul ku ilmu. Laksana cita-cita abdi jadi jawara wanita teh jiga nama. Hale Nyai, hade asal bisa ngamangmankeun waktu anu ngantilu bulan. Likan di eta akang 3 poe sakali tanggu bakal ini. Nya enak ningali piubareun teh. Bisi aya anu ngaganggu. Ndeu kudu hayang nyaho maneh mah. Nu penting ieu urang jadi lalaki pamajikan. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Memang lengkah kahirupan anu kasorang ku Laras Anting kawilang aneh. Sabab nu tadi nages hayang mungkas lalakon hirupna ku cara nemahan pati sorangan ngaragragen maneh kana jero gawir bet kalakah malah aya anu nyalametkeun. Sajeroning ngadengikeun omongan Dewanista, Laras Anting ngomong sorangan dina jero hatena. Dasar aing kudu kana nyorang lalakon dina ieu kahirupan beunang. Anu satadi geus beungeus sarepan. Geus teu hayang nyorang deui kahirupan. Bet kalaka aya nu nyalametkeun. Malah jadi nembongan deui kesempatan pikeun neruskeun ieu kahirupan. Aya kesempatan pikeun diri aing ngayakeun balitungan malaskan nyeri ka satopeng mayit. Kudu aing kudu bisa malaskan nyeri ka manehna. Negunu ngalamun Nyai. Leuwih hade ayeuna mah kaulaan halangi. Ngarah henteu nyeri hade nya. Enak manon jeung meungeut ku akang bakal dibere ubarna. Penting ieu milik urang tuaan, henteu ngoloba deui mikiran Nyai. Abdi morek baha Kang Dewa. Ngan Kang Dewa ulah calir, ulah cidra ka diri abdi. Abdi diberi kesempatan pikeun ngayakinkeun ilmu di Kang Dewa. Pasti Nyai. Akang moal make kudu jalil tina nyanyi. Memang bisa ngamangpaatkeun waktu 3 bulan mangsa urang pamarengan. Dijamin Nyai jadi jawara wanita anu cantantu aya nu mampu ngumpulan ilmuna. Ayeuna mah waktuna urang leureuh Nyai nya. Laras Anting diberi ubar ti Dewanista anu aya dina ruas Awi Wulung, malah langsung diinum ku Laras Anting. Tetela memang mujarab. Dina waktu anu henteu lila, kanyeri dina panon anu bocos ejeng beungeut anu ruksak teh henteu karasa deui nyeri. Beuki tamah yakin pikeun Laras Anting, Dewanista memang mangrupa jalma anu pinunjul elmuna. Peting eta di jero guha pikeun Laras Anting ejeng Dewanista mangrupa peting anu memang boga catatan keur dirina masing-masing, di mana akhirna pada aya dina kasapukan geusan ngahijikeun diri sanajan ukur waktu 3 bulan. Waktu terus lumaku marengan insan anu magelaran di alam pawenangan. Wanci isuk-isuk kene ayu manganti dianterkeun ku Jaka Sinangling indit ka pancuran. Sanggeusna 2 anak marandi awak karasa seger terus baralik deui ka tempatna Dewanista. Duta Suara Karawang 103,2
datang ke tempatna Dewanista. Tetela Dewanista geus datang. Ngan ukur katingali kaget sakedeung ningali Ayu Manganti bareng Ejeng Jaka Sinangling. Anu saterusna ngareret ka Ayu Manganti bari nyarita. Ayahnya lemah anak. Nah iya ayo. Jaka Sinangling anu harita terus ngawanohkeun diri. Simkuring, Jaka Sinangling, salakina Ayu Manganti memang dikeresakeun ngambah ka dieu kalawan tepung jeung anu jadi pamajikan. Jadi anjeun ulah kaget. Ngaget. Lewek ende ngaget. Ngawilang hemat maneh bisa datang ngambah ka ieu pi tempatan. Ingatkeun Jaka Sinangling nya. Geus dewek enterek ngahalangan kana kahayaan ilaing di dieu. Sabab anu penting geus dewek mah jabang bayi anu dina kandungan pamajikan maneh. Hah, ku dewek makal dipenda keur piubareun. Hendak kudu nolak alawa nyeri hati. Sabab memang nginu kanyataan anu lumaku ya mikeun maneh duaan. Ngadenge Dewanista nyarita seperti kitu, puguh be Jaka Sinangling jadi nafsu. Menta orok sangeunahna bet siga lain ke anak jelema bae. Jaka Sinangling netep seukeut ka Dewanista terus nyarita. Anjeun bener-bener lain manusia Dewanista. Sangeunahna ngalakukeun tindakan pamaksa. Sakuduna Andika ngarti Ejeng bisa ngarasakeun perasaan jalma anu sejen Dewanista. Kuring terus terang teu bisa narima kana eta kanyataan Dewanista. Dewanista seuri mau jadi nyangereng katingalina jadi leuwih pikasieun kaayaan paroman atawa beungeutna. Jadi maneh henteu nalima Jaka Sinangling. Rek nolak kana kanyataan anu lumaku tur kalalapan ku ilaing duaan. Salajan maneh nolak kana kanyataan anu makal lumaku. Tetep henteu bisa Jaka Sinangling. Sabab memang geus kitu kalang tuanana. Beuki panas hate Jaka Sinangling. Kahudang nafsuna malah jadi ngarasa penasaran. Nah bener nu ngaran si Dewanista teh elmuna luar biasa sakumaha anu dicaritakeun ku Ayu Manganti. Jaka Sinangling salaku anak Nasirawing tangtu be muarek percaya kitu bae kana beja lamun teu ngabuktikeun ku dirina sorangan. Andika memang bener-bener sombong takabur Dewanista geus henteu ngajenan ka sasama hirup. Kuring jelas teu bisa tarima kana ieu kaayaan. Leuwih hade kuring ngadu jiwa Ejeng tibatan kudu nyerahkeun anu jadi anak, nyerahkeun ka jalma anu teu beda ti iblis saperti Andika. Maneh rek ngalawan kana nasib anu geus tumiba tulumaku. Jaka Sinangling, hade coba urang buktikeun ayeuna mampu ilaing lamun bener boga kamampuhan. Dewek ayang nyaho nggak bisa naon anu diboga ku maneh. Jaka Sinangling bener-bener muncak amarahna. Ngagajeleng luncat maju narajang malah ngagunakeun kakuatan tanaga lapisan sapinuhna kalawan harapan bisa buru-buru ngarubuhkeun nu jadi lawan. Dewanista masih kene diuk dina luhur batu. Panarajang Jaka Sinangling can tepi. Dewanista harita ngagero. Mandingkeun awak maneh kana tatangkalan gede Jaka Sinangling. Hayo bangtingkeun awak maneh. Kajadian seterusnya memang matak aneh Ejeng mata kaget. Jaka Sinangling oge henteu ngarti sabab nu tadina maju narajang teh aya geteran kakuatan anu teu bisa diungkulan ku dirina. Pangajakna hate anu hayang ngebantingkeun awakna kana tatangkalan gede nu aya di dinya. Ceger. Ceger, cedah. Jaka Sinangling ngebanting-bantingkeun awakna ku sorangan kana tatangkalan anu gede. Dewanista seuri bari terus nyarita deui.
Cukup jangan hilang ning cukup. Ayeuna langonkeun hilak maneh ngalak banu geuleh. Hayo langonkeun hilak maneh ngalak banu geuleh nepikeun ka bencar. Jaka Sinangling teu beda ti anu linglung nurut kana parentahna Dewanista. Ningali eta kaayaan, ayu manganti nyarita dumareda ka Dewanista, sangkan anu jadi salakina ulah dicilakakeun. Sabab kangaranan ngadagorkeun sirah kana batu nepikeun ka bencar, sarua be jeung anu jadi salakina bakal binasa. Dewanista, kuring menta Kang Angling anu jadi salaki ulah dicilakakeun dirina. Mun anu jadi salaki ajal kuring oge leuwih hade binasa. Mun kuring binasa, jelas jabang bayi anu aya di kandungan oge moal kapuluk meureunnan. Sing karunya Dewanista. Dewanista tetela nurut kana caritaan Ayu Manganti. Sabab memang bener, mun Ayu Manganti nemahan pati dirina sorangan, jabang bayi dina kandungan anak oge bakal milu ajal babarengan. Wah, beungeus euleun Jaka Sinangling. Euleun. Jaka Sinangling ngeureunkeun gerakanana anu rek ngadagorkeun sirahna kana batu gede. Sanajan acan dertarung ngadu karikatan jurus, tapi ku kakarasa kitu oge Jaka Sinangling jadi kaget anu lain dikieuna. Jelas ilmu anu kacangking ku Dewanista kawilang luar biasa. Estu lain tandinganana pikeun Jaka Sinangling. Malah bet kakara ayeuna pikeun Jaka Sinangling panggih jeung ilmu anu saperti kitu. Jaka Sinangling ngajanteng nangtung bari narik napas panjang. Rumahuh jero hatena nyata beuki ngajauhan, harapan bisa ngaloloskeun diri ninggalkeun eta patempatan. Jaka Sinangling ngomong sorangan dina jero hatena. Duta Suara Karawang. Nyata Satu bener caritaan Ayu Manganti anu jadi pamajikan teh. Ilmu si Dewanista bener-bener aneh. Ilmu anu memang kakara ayeuna aing maningali ilmu anu seperti kitu mah. Si Dewanista memang lain tandingan diri aing. Mun kieu mah diri aing jeung anu jadi pamajikan kudu pasrah kana nasib anu bakal tumiba. Nu jadi anak kudu jadi korban kepentingan si Dewanista. Dewanista ngabagikeun paneutupna ka Ayu Manganti jeung Jaka Sinangling. Teu lila terus nyarita deui. Nengekeun kumaneh nuaan. Nek wek dimimiti poe ieu mah moal aya unggal poe di dieu. Tilu poe sakali datangan ieu ngalongok. Aya alus lah maneh di baturan usalaki ayo. Moal nyuang jeung teuing. Geus kitu be meureunan diaturna supaya lewek bisa luasa. Sanajan bener maneh bisa ngambah datangkan ieu lantaran aya nu ngabantu Jaka Sinangling. Tapi ulah coba-coba ngalaloskeun diri, sabab moal aya halina. Jaka Sinangling teu nembalan. Da puguh geus dicobaan sababaraha kali memang teu boleh gagal, tetep balik deui ka tempat eta. Ningali Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti caricing taya nu cumarita. Dewanista harita terus ngomong deui. Dengekeun kumaneh nuaan. Lewek mangna tilu poe sakali ka dieu. Lantaran dewek ayeuna boga mantul hidup anu ngaulaan. Aya di tempat anu laangang di dieu. Numadak maneh nuaan mah nyaricing sing bener. Jaga jeung liha eta kandungan supaya dina waktuna dipangge ku dewek mulus panglus kaayaan. Ayeuna lewek initnya. Ngan sakilat teu beda ti anu leungit bae. Jirim Dewanista geus leungit tina tetepan. Ayu Manganti jeung Jaka Sinangling silih teuteup. Jaka Sinangling narik napas panjang bari terus kedalisan. Tetela bener caritaan Ayu henteu nyalahan Ayu. Ilmu si Dewanista luar biasa.
mun tadi akang teu dihalangan mah ku Ayu, geus binasa pastina oge. Akang ukur tinggal ngaran meureunnan Ayu. Aneh, akang teu bisa nolak kana pangajakna kakuatan anu akhirna nurut kana caritaan atawa parentahna si Dewanista. Nu mah bisa ngam abdi oge ka. Janten sanaos urang baronta tetep taya hartosna. Kenyataan anu kudu disingharepan teh ka. Bener-bener asa dina impian ieu mah ka. Jaka Sinangling ungeuk lalaunan. Manehna ngabenerkeun kana caritaan Ayu Manganti. Kajadian anu ayeuna keur disingharepan memang asa dina alam pangimpian. Sabab dipanggihkeun ejeng jama saperti Dewanista. Memang bener Ayu, akang sorangan teu nyangka upama urang bakal ngaranapan kajadian anu saperti kieu. Si Utun anu aya dina jero kandungan acan lahir geus nyingharepan pangalaman anu saperti kieu. Nu mawe abdi bade henteu kumaha pengasarepan ka. Nilikana kayaan si Dewanista anu saperti kitu elmuna. Bade saha anu mampu nulungan urang duaan ngantunkeun ieu petempatan ka. Tapi piraku deui urang kedah tega ka. Mikeun anu jadi anak dipake keur kapentingan manehanana. Bet mau oge Kang cacakan sato tarangakan anakna sorangan. Kahudang deui rasa kasedih ejeng kana langsaan Ayu Manganti. Ras inget kana nasib jabang bayi anu keur dikandungna. Akang bisa ngamaklum kana perasaan Ayu. Memang teu salah Ayu mun nepikeun ka pengesarepan teh. Tapi urang masih keneh aya waktu oge kasempetan Ayu. Mudah-mudahan be aya pitulung anu teu diduga. Urang ulah waka pengesarepan Ayu ari cek akang mah. Jaka Sinangling nyobaan netegen hate anu jadi pamajikan. Sangkan ulah nepikeun ka pengesarepan leungit sumangat hirupna. Kang Angli, abdi teu tiasa yakin ka. Upami teh mah urang aya anu mampu nulungan. Atau napi ngebebaskeun urang tina cengkerman jalma saperti si Dewanista ka. Memang mun mikirku saliwat mah kitu Ayu. Tapi urang oge kudu yakin Ayu. Kadang-kadang rarancang ejeng kahayang jalma saperti Dewanista cantang tu bisa jadi kenyataan. Sebab urang oge dina ieu kahirupan tarang ngarah ngarinah kasasama Ayu. Nanging kenyataan anu ayeuna lumaku sareng karanapan ku urang Kang. Jelas kenyataan anu teu tiasa ditolak. Piraku urang rek tega ka anak sorangan dijadikeun korban Kang. Ayu Manganti ngarangkul kanu jadi salakina. Kanyataan anu keur disingharepan dina waktu harita memang kawilang berat karasana. Dalah sanajan Jaka Sinangling oge sarua dina hate leutik mah. Tapi salaku salaki, tangtu be dirina kudu bisa mereka tetegan hate kanu jadi pamajikan. Ulah tepikeun ka pegasarepan dina nyorang lumakuna kahirupan. Urang tinggalkeun heula kaayaan Ayu Manganti ejeng Jaka Sinangling anu susah pikeun ngalepaskeun diri tina cengkreman Dewanista. Beja ngeunaan panangtang setopeng mayit keur sirawing anu geus diembarkeun ejeng disebarkeun geus tepi kana ceulina Saraswati ejeng Aji Sutra anu aya di Pelemburan. Malah beja anu ngagoncangkeun kana hate ejeng pikiran Aji Sutra mah nyata ngeunaan Laras Anting anu jadi adina diusir ti paguron topeng Laras bari panon belah kencana bocos lolong beungeutna terus diruksak ku si topeng mayit. Harita Aji Sutra jadi henteu kuat nafsu manehna amitan ka Saraswati geusan males ka nyeri ka si topeng mayit. Ibu, sanajan bener Laras Anting teh geus salah lampah malah pasalia paham ejeng abdi, tapi kakejeman si topeng mayit ke adik abdi petasana teh teuing-teuingan pisan. Abdi wajar ibu lamun ngayakeun balitungan ejeng eta jalma bu. Saraswati neuteup antep ke Aji Sutra. Manehna bisa ngamaklum upama Aji Sutra boga karep anu saperti kitu. Da tetep dihenteu teu oge nyaa ngadenge adina dikaniaya saperti kitu mah. Tenang, sabar heula Aji. Ibu ngarti karena perasaan Aji Sutra. Memang wajar upama aya karep hayang males ka nyeri. Tapi tindakan anu teu dibarengan ku tinimbangan Aji, wana malah bakal jadi cilaka.
mun aci keke maksakan diri hayang balitungan jeung si topeng mayit sarua be jeung sosoroh jiwa sabab di ayana keneh oge apanan urang teh geus ngarti si topeng mayit lain tandingan urang aci. Aji Sutra narik napas panjang bari tungkul. Inget kadinya manehna jadi sadar memang bener caritaan Saraswati. Upama dirina maksakeun maneh gesan balitungan ejeng si topeng mayit ngandung harti manehna sosoroh andon paeh paribasana. Abdi memang sadar bu, si topeng mayit sanes tandingan diri abdi, tapi nguping wartos ngeunaan anu jadi adi seperti kitu mah abdi teu kiat bu. Cak ibu oge henteu ngabibisani lebadinya nama aci, malah beja anu katarima teh henteu cukup kitu. Si topeng mayit geus ngabinasaki baracul ejeng Guntara. Terus deui embaran panangtang dirina ka si Rawing salaki ibu geus nyebar ka mana-mana. Sedangkan kaayaan keluarga ibu ayeuna bener-bener keur diuji sagala-galana. Buktina jaka si Nangling anu cek hidup lumampana teh gesan ke tempatna ayeuna manganti. Tapi nepikeun ka ayeuna tetela masih kena tacan aya datang ka dieu geuningan. Duha Suara Karawang 103,2 FM. RMG Network rengse midangkeun serial dongeng Sunda Si Rawing Nitis. Si Rawing Nitis. Lamping pasir nulung kawin, kaya jalan bisa disorang. Gunungna ngajegir tepat di luhur, manuk mapang caangna berang. Dina tekad makalangan tumpes segala durjana. Horeng jawara sajati katentreman harita ngadadak aya. Si Rawing Nitis. Naskah Yasana Yat R. Panutur Catur Mang Inoy. Pangreka Sora Dery Sanjaya. Pangreka Musik Rendika MG. Pangjejer Gawe Dewi Miranti. Produser Ajang Gita Noviana. Produksi RMG Record. Langit mimiti kibar caangna, taya mega ngahalangan. Gumulung rasa kabunga, rasa hari wangtas ilang. Dageningan jago nuta ya tandingan. Asikna rasa sama banjur ngaran si Rawing harita. Para kanca sadaya Wilujeng Kantun.